Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang. Pendak desa rangkang arit dina acara dongeng Sunda. Ya dongeng Sunda teh dina judul Bagaspati atanapi lalakon Bagaspati, serial Dukun Siluman seri ke-48. Karangan Kang Arit, mudah-mudahan nya mitra-mitra tiasa kahibur ku ieu acara dongeng. Bala mandar tiasa nyandak sasieun sabeunyeun tina ieu carios. Dina seri ke-47 kamari teh nyata nuju nyarioskeun di kantor kalurahan, nyata di kantorna Pak Kubu. Harita Ake Junaid, Pak RT sareng sadayana anu intina nyuhunkeun tulung supados teu nyangkolong tingkana waktos sumaga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan nu bae. Der atuh geus aya kasanggupan ti Paku kitu mah yen Paku rek datang ka warga bunga anu katarima ku Pak RT Wake Junaid ku Mang Kardi jeung ku Mang Aso. Anu saterusna Pak RT Wake Junaid Mang Kardi jeung Mang Aso pamit ka Paku nyaeta rek marulang. Patambah pan lamun dilaladinya mah teu puguh lainna naon ngaraningkeun warga nu gering bisi aya itu jeung ieu. Hariwang bisa kajadian naon we di lembur sabab anu diandalkeun salira teh Pak RT Ake Junaid Mang Kardi jeung Mang Aso. Anu saterusna sararea trut turun ti kantor kalurahan nuju ka lemurna deui atawa rek mulang ka imahna. Saja jalan Mang Aso meni baceo jeung Mang Kardi. Kan Pak RT anu cempet teh pang nama Mang Aso jeung Mang Kardi muji Ake Junaid anu dina nyaritana hebat pisan cenah. Ones Ki eta waduh Ki cariosan ini capetang kitu. Nah memang Ki ari baheula sakola SR kumaha kuring mah meni hayang nurutan eta jeung hayang we sakola SR. Di mana eta sakola SR teh Ki? Kitu cek Mang Kardi. Mang Aso Mang Kardi eta mah keur kabeneran we. Intina kudu aya pitulung tinu Maha Kawasa. Dari aki mah nyarita kitu teh nya tujuanna mah keur kapentingan sararea lain keur kapentingan pribadi. Ari sakola SR mah nya disebut sakola rakyat pan keur mangsana zaman walanda. Jadi baheula mah anu hayang sakola teh teu gampang. Komo hayang sakola nepikeun ka luhur mah hayang nuluykeun sakola pan kudu anu turunan juragan atawa turunan-turunan awadanaan. Ari mah desa model aki mah
Untung kudaek sakola ge. Mau ada ngaran awewe mah asal bisa nyamal we. Dah intina mah kada deui. Jeung aki mah da eueuh niat. Sumpar sampir kasisi kagigir komo kaluhur mah. Aki mah kitu cek Aki Juned bari nyerengeh seuri. Dan memang ari keur Aki Juned mah hayang tujuan hayang nganyerikeun sasama jalma, tapi da ari masalah birokrasi mah memang kewajiban urang saling geuing, saling bantu. Sabab maju jeung mundurna hiji bangsa tergantung bangsana sorangan. Ari ku ngobrol mah teu karasa. Lempang teh geus nepi deui ka imahna Pak RT. Aki Juned, Mang Aso jeung Mang Kardi teu langsung balik ka imahna. Da dicarek ku Pak RT, pang-pangna mah bari rek nungguan paku anu janji rek datang kadinya. Nah bener rek datang kadinya atawa moal. Aki Juned ge, Mang Kardi, Mang Aso penasaran. Da bener hayang ngabandungan, bener jeung henteu paku dina cumaritana. Lamun bener meureun cenah nuhun, henteukeun bae da eukeurna keneh. Anu saterusna opatanana harita ngarariung di tepas imah, bari alis istirahat ngareureuhkeun kacape, bari ngopi we saaya-aya. Da zaman baheula mah antara imah jeung dapur teh alga. Jadi lamun ngobrol teh di tepas teh geunah kitu. Bari pan kahareupna teh kebon hungkul bangsa kebon palawija anu ditingker ku gunung teh meuni aja legir kasuk gunung gede nyata anu kasuk kawasan Siluman Buta. Bari ngagaberan awakna kudu dukuy. Ari sila tutug teh panon Pak RT merong kanu jauh siga merong kosong. Atena memang tagiwur. Kan ari geus aya kasanggupan ti paku kitu mah Pak RT rada we regreg dina hatena. Kira-kira kana wanci asar harita katempo aya abringan jalma. Aya meureun ari kana 11-12 jelema mah sioreng eta teh abringan paku paulis patua kampung jeung pagawe desa. Jeung katampo aya dukating dulurna ti paku dukating lain da ari Pak RT ari ngaran ka pagawe kalurahan mah apal tawa ka pagawe desa. Eta bringan teh bari naranggung. Malahan mah paku ge sarua nanggung. Sanajan dicarek ku paulis. Patua kampung biosana paku keun we da seueur jalmi teu kedah paku mah bareng canak. Tapi cek paku teu nanaon. Ieu mah itung-itung nanggung atawa itung-itung nebus dosa anu pernah dilakukeun ku manehna. Itu ari jiwana anu alus jeung pikiran anu alus mah.
nanggung mending ngabarengkot. Rupa-rupa nu dibawa teh timimiti beas, lauk asin, gula teh. Pokona mah keur kabutuhan warga. Tante teh meureun mawa pakaian. Da harita mah zaman harita ari ngaran pakaian mah memang berit pisan mitra-mitra. Sesah kapungkur mah nya pakaian teh. Teu sapertos ayeuna buru-buru di mana, bade di mall di mana ge. Kapungkur mah ngaran anggean acuk teh sesah pisan. Ya eta ge nya kagolong model nu beungar. Tapi da dina loba ge teu loba-loba teuing. Pan ayeuna mah rata-rata acuk teh hampir salomari. Eta teh salomari teh kadang-kadang nu nyalira ari jalmi nu araya mah. Teu lila abringan pakuwu geus nepi ka hareupeun imah PRT. Atuh PRT mangkar di mangaso meuni bungah kacida ningali pakuwu sapara kanca geus datang ka dinya. Bener we pakuwu teh teu bohong, teu ingkar tina janji. Sampura subuhun kitu cek pakuwu. Rampes dijawab ku PRT jeung ku nu sajana. Anu saterusna pakuwu patua kampung jeung anu sajana ngecageun tanggunganana katingali beungeut pakuwu semu beureum. Beureunan bakat ku panas jeung capek kesang meuni ngorolok. Oge tina tarang meuni ngagarajag. Baseuh kumaha we anu geus mandi. Aduh, pakuwu atuh nuhun pisan. Parantos sururumpaheun. Mangga kalalebet ka dieu. Mangga paulis patua kasadayana we, kitu cek Pak RT. Nyata ngajakan ka jero imah. Teu naon tos we di dieu, Pak RT. Ditepas, ayeuna naon teu kuat ieu. Kesang ini arudang pambana panasna ampun. Kitu cek paku. Bari kitu teh paku gek diuk ditepas imah. Dituturkeun ku paulis patua kampung jeung ku nu sajana. Bari kitu teh ngageberan awakna. Kancing bajuna dibuka. Da lain di kieu panas jeung hareudangna. Kata mamang sana harita keur musim halodo puguh we bari nanggung berat. Atau Pak RT gancang ngageron Ibu RT teh kungsi lila jol Ibu RT norojol ti jero imah. Aya pikir naon Pak? Kitu cek Ibu RT nanya ka Pak RT. Ibuna cik eta nyokot cai ieu kanggo pakuwu sareng anu sanesna kitu cek Pak RT. Samemeh Bu RT nyokot cai, Bu RT ngabageakeun ka pakuwu jeung anu sajana kituna teh bari solongkrong sasalaman. Haturan pakuwu oge paulis patua kampung kasadayana. Kumaha daramang? Kitu cek Ibu RT. Saya Ibu Bu RT. Samulina kumaha Ibu? Sehat? Kitu cek paku. Alhamdulillah paku dina danget ayeuna mah. Ya nuhun we atuh. Ari ayeuna urang nuju sararehat mah. Kitu cek paku. Beres sasalaman jeung ngabageakeun Ibu RT mah gancang ngoloyong deui ka jero imah. Anu saterusna mawa cai sakalian jeung lalawuhna. Sok eta cai diasongkeun ka paku. Mangga paku. Paulis patua sareng kasadayana dilaleut. Hapunten anu kasuhun.
da teu gaduh anu sae di dieu mah. Kitu cek Ibu RT. Oh, non Ibu RT. Nuhun sok ieu ge. Kitu cek Paku. Bari kitu nate. Paku nyokot cai. Regot eta cai diinum. Mending lagi ngalaklak. Bakatku ning hanaangna. Atuh ya cukup ku sacangkir. Paku nginum teh geus beres nginum mah karasa ti corona teh asa genah jeung awakna ge teu pati panas teuing. Ari Ibu RT mah anu saterusna asup deui ka jero imah. Nyaeta rek nyiapkeun katuangan nu lainna. Da dihenteu-henteu oge Paku teh hiji pingpinan anu perlu dihormat. Beres nginum pok Paku nyarita. Oh, kieu Pak RT oge ka Aki, ka Mang Kardi, ka Mang Aso. Ieu teh aya beas, lauk asin, gula, ente jeung nu sejenna. Ya intina mah keur kabutuhan warga we. Omat ulah ditinggali masalah pamerenanya. Da intina mah mudah-mudahan we sing mangpaat. Ari hade emah henteu. Sok ku Pak RT bagikeun ka warga anu bener-bener dina waktu ayeuna keur ngabutuhkeun. Jeung intina apura Paku moal bisa lila-lila di dieu. Anu kahijina memang geus rada burit. Anu nomor kaduana nyarek langsung we ka Bumi Pacamat. Rek ngobrolkeun masalah kejadian di ieu kampung. Isukan ya Bapak pasti ka dieu deui. Da rek kitu rek ieu ge meureun hayang apal kumaha perkembanganana. Kitu cek Paku. Intina Paku nyerahkeun babawaanana supaya dibagikeun ka warga anu keur ngabutuhkeun. Cek Paku tong ditempo dina masalah nilaina. Jeung Paku janji rek mantuan deui. Tapi rek badami heula jeung Pacamat lamun perlu cenah rek kakawadanaan. Kumaha carana supaya bisa ngabantu ka warga anu keur ngabutuhkeun. Bari sakalian cenah Pacamat rek ngobrol ka bari sakalian cenah Paku rek ngobrol ka Pacamat jeung ka Pawadana. Rek mawa doktor atawa mantri. Rek dipariksa sakalian warga teh bisi jeung bisi cenah ieu teh nah panyakit naon? Panyakit naon. Oh, atuh nuhun pisan Paku, Paulis, Patua oge kasadayana anu tos parantos ngabantos ka abdi sareng ka warga. Mudah-mudahan we atuh kasayan Paku sadayana teh dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan we urang sadayana salamena disehatkeun. Kitu cek Pak RT nganuhunkeun pisan ka Paku jeung ka tengrenganana anu geus mere bantuan. Atoh bungah keur Paku keur Aki Juned Mang Aso jeung Mang Kardi geus teu kagambar. Cek pikirna Mang Aso kieu mah asa cenah boga bapa. Kieu mah asa boga pamimpin.
Atau geus beres mikeun babawaan mah paku paulis patua kampung jeung anu sajana pamit ka Pak RT jeung ka sararea. Atau Ibu RT teh meuni gura-giru ti dapur. Aduh Pak Kuwu, pada antosan heula itu pamang abdi nuju nyangu. Kitu cek Ibu RT ini handeueul. Anas mah kuprak-keprak keur nyuguhan paku jeung sararea. Oh, atur nuhun Ibu RT, ya sanes naon kewelah sanes waktos. Ke Bapak kade deui, ayeuna mah da bade langsung ka Buminda Pacamat. Kitu cek paku. Atuh teh bisa kumaha Ibu RT teh? Sanajan kuprak-keprak oge nya satadina hayang nyuguhan heula tuang ka paku teh. Anu saterusna paku sapar kanca marulang deui. Sanggeusna paku sapar kanca mulang, pok Pak RT nyarita ka Mang Kardi jeung ka Mang Aso. Oh, Mang Aso jeung Mang Kardi wayahna we nyusulan warga nyaeta keur ngabagikeun ieu bantuan. Lainna naon ari ku sararea mah supaya gancang nepi ka wargana. Datang tuh warga pang main anu gadering pancan kabere bekal ku urang-urang. Wayahna we supaya gancang beres. Kitu cek Pak RT. Ah, mangga Pak RT, mohon. Nyaeta langkung saya lah, langkung gancang langkung saya gitu. Sok sanaos dugi kawengi ge dina ngabagikeun beas teu sawios. Anu penting mah aitos dugi ka warga mah urang teh panjongjon. Kitu cek Mang Kardi. Bari kituna teh Mang Kardi ngajakan ka Mang Aso. Ayolah Mang Aso, urang neangan batur. Bari sakalian we urang ka imah heula. Urang nyokot boboko keur wadah. Kitu cek Mang Kardi. Oh, ayo Mang, ayo. Kenala dari boboko mah di imah loba. Mawa we ai 10 siki mah. Kitu cek Mang Aso. Atuh anu saterusna Mang Kardi jeung Mang Aso curut turun ti imahna Pak RT. Anu maksudna rek ngajug-jug ka imah warga, rek ngajak keur ngabagikeun beas Pak mere ti paku ea. Sabab lamun kulobaan mah meureun moal lila dina ngabagikeunana teh. Aya meureun kana setengah jaman mah Mang Kardi jeung Mang Aso geus daratang deui ka imahna Pak RT. Dituturkeun ku sababaraha urang. Aya meureunan ari kana 12 jelemaan mah. Bari kabeh ge marawa boboko. Da ceuk Mang Kardi wayahna marawa boboko anu aya di imah macana bawa we. Nyaeta keur wadah beas. Atuh tina saurang aya nu mawa 5, 10, aya nu 12 saparupa. Boboko teh loba. Pang nama hari zaman baheula mah mitra-mitra boboko teh penting, digedekeun da. Teu model ayeuna pan loba kurusak kresek kantong kararitu kapungkur mah teu aya. Paling boboko Said baskom oge tina nya baskom gitu, baskom aluminium atanapi baskom model ayeuna kapungkur mah jarang keneh. Dan nu gaduh baskom nu mararewah kitu mah jalmi gede gegedean lah. Jalmi beunghar
Ari mode masyarakat mah rata-ratanya boboko Said. Ari boboko mah pada loba model nyiru asupan baheula mah dipenting-pentingkeun. Jadi bahan baku kapungkur mah tina awi. Atuh geus kitu mah Pak RT marentah ka sararea supaya ngatur-ngatur eta beas. Ku Pak RT didata heula saha bae anu kudu dibere. Jadi ari geus dia tamah kawan gampang. Timimiti beas lauk asin geus dipisah-pisah. Pak RT hayang adil dingina mere ka warga teh. Sebab dan memang lamun dina kitu nama mere teh pang-pang nama diutamakeun anu keur garering anu kamusibahan. Keun we cenah ari anu jaragyang mah anu teu gering mah. Ya memang da loba ai anu butuh mah di kampung Cinyumput teh. Anu saterusna beas dibagikeun ka warga. Atau warga teh meni aratoh kacida asa disambung nyawa keur butuh dibere. Tah ieu panginten mitra-mitra amal anu bener-bener keuna. Intina urang mah nulungan teh keur kanu kasusahan. Sabab anu beunghar oge pasti kena kasusahan mah. Contoh leutik we di jalan aya nu beunghar loba duit loba keton juru di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah hiji mangsa kaleuweung teu moal nanaon hampir kalaparan we kitu. Tah eta teh bantueun da beunghar sote di imahna da ari keur indit mah teu moal nanaon. Karena jam 1 peting dina ngabagikeun beas teh geus beres. Atuh nu ngabagikeun oge nya kabagean kan teu model anu hakna ngan mangkar di jeung masuk ka asup Aki Junaid anu nolak teh keun bae cenah. Eta ge tinu 12 jelema teh aya sebagian anu nolak keun bae cenah Pak RT. Peperihan mah abdi masihan teu tiasa atuh ku tanaga-tanaga. Dina beres ngabagikeun hate Pak RT jeung anu sajena meuni lugina asa bungah kacida. Saeutik demi saeutik beban warga bisa ngurangan jeung karasa bagjana. Bagja lain dikieuna hatena Pak RT bisa nulung kanu butuh bisa nalang kanu susah. Sok sanajan Pak RT teh selaku pangurus pamimpin tapi dah pangurus pamimpin ge memang waktu hari tamah ngaran RT RW mah tua kampung dihargaan tapi dari masalah penghasilan mah di mana teh teuing waktu harita. Waktu teh terus nyerelek asa gancang kabina-bina. Kayan di kampung Cinyumput asa dangiang, asa sepi, asa simpe. Anu gering can bisa kaungkulan Pak RT sapar kanca geus beak rengkak keur ngubaran warga. Tapi ayeuna mah dari bang teuing da tipaku sok ngabantuan keur taruang warga. Nepikeun ka paku mapan mawa mantri di kacamatan keur mariksa anu garering. Tapi nya hasil medis ge kitu. Jadi hasil medis ge disebutkeun sehat. Paku oge asa jangareun kana sirahna. Paku ge asa lieureun. Cag Pak RT sapara kanca urang tunda heula, urang teudeun dihandelem sieum, urang tunda dihanjuang siang. Kayaknya urang samper deui.
Ayeuna urang malikan deui nyaeta ka Aki Bantal. Harita Aki Bantal geus siga anu rek init-initan atawa siga nu rek nyoba jauh. Make pakaian kampret serba hideung, make gelang bahar batu ali menirimbil. Sirahna mane dibangkar ku iket. Pokona mah saged siap-siap. Malahan Madina cangkengna nyolegreng ku badaog. Da memang ari baheula mah rata-rata ari masal bedog mah geus teu aneh. Si horeng Aki Bantal teh nyaeta rek ka kampung nyumput. Arek ngalaksanakeun tugas anu diparentahkeun ku Patih Buncir Hideung teh. Yen Patih Buncir Hideung geus marentah ka Aki Bantal supaya gansang datang ka kampung nyumput. Anu maksud jeung tujuanana mah nyaeta titah ngubaran ka warga anu keur gararing teh. Da Patih Buncir Hideung geus apaleun yen warga teu bisa diubaran ku sasaha. Geus diatur cara-carana kitu jeung kieuna. Da cek Patih Buncir Hideung, Aki mah tong loba pikiran nu penting mah inditkeun. Da kaula cenah aya dina ragana Aki Bantal. Lamun cek Aki Bantal ditiup cager. Lamun cek Aki Bantal moal cager. Sabab bari ngaran siluman mah geus dibere kagagahan kasaktian sacelumetut sakecap nyata. Anu tujuan mah nyaeta keur ngaruksak moralna warga. Harapan gede dina jiwa Aki Bantal. Mobok manggih gorowong. Arek tuang manggih sangu. Arek ngojay aya rakit puguh we. Cek pikir Aki Bantal, ieu cenah objek piduiteun. Usa urang meresa ketip ge 2 ketip. Lamun dikumpulkeun mah geus sidik cenah ieu objek piduiteun. Kumaha we carana mah? Anu dina pikiran Aki Bantal mah duit jeung duit we. Geus kabayang dina otakna sakuna bakal pinuh ku duit. Tuangeun cenah bakal ngaleuya. Atuh warga bisa ngargaan ka manehna, cek manehna nyamah ka kaula, pasti nyamah. Dari warga mah hayang cager teh komo ari kanyahoan cager mah gampang dina ngarungkal-ngaringkal. Ngarungkal-ngaringkal dina aturan kahareupna gampang cenah ari geus beunang mah hatena, jiwana, pikiranana geus katempo we. Cara mangaruhan ka warga gampang kacida. Mau pan ieu mah dibantuan ku siluman nyaeta ku Patih Buncir Hideung. Sigana mah bakal kalaksanakeun yen Aki Bantal bisa saciduh metu sakecap nyata. Malahan madina pikiranana Aki Bantal, lamun ku saurang sasajen saanu wah kabayang cenah. Jeung ge mah ari geus diatur kitu kieu mah teu kudu Aki Bantal nu datang, tapi warga sanadara datang we. Lamun geus beres mah dina ngubaran. Kitu anu aya dina pamikiran Aki Bantal. Suning jiwana da geus dibuleun ku siluman, geus kakendalikeun ku Patih Buncir Hideung. Geus eueuh ras-rasan, geus eueuh pikiran itu jeung ieu. Intina keur ngamangpaatkeun warga masyarakat anu keur kasusahan teh kumaha we
anu penting mah manehna untung, manehna sugih, manehna ngagembol. Geus kitu beres crut